Terima kasih buat email manajemen atas make up dan dekorasinya. Semoga sukses selalu. Subscribe and like comment di email manajemen. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asep Ain bin Kokoh, saya nikahkan engkau kepada Santi putri kandung saya dengan mas kawin emas 11 gram dibayar kontan. Saya terima nikahnya Santi binti Edi Junaidi dengan mas kawin tersebut terbayar tunai. Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Iya kan. Mangga pengantin istrina majeng calik tanggal nomor tangan Bapak Ibu. Kayak di payung tadi tolong. Tampi insyaallah meureun sakadap ibadah dilaksanakan manawi MC atau bade nu ngatur mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana sehingga urang tiasa kempel ngariung di pertepatan anu kalintang bahagiana. Mudah-mudahan pulang kahana urang ku kempelna urang di pertempatan jeung janteun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat terus salam mugi tiasa dilimpah curahkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, dugi ka urang sadayana anu masih tumuturkan ajaran dugi ka yaumul akhir. Keluarga besar ti pihak pengantin istri Bapak Edi katut Ibu Asih anu kusin hormat, keluarga besar di Punlancet, Mang Koko, sekeluargi anu kusin hormat, bapak-bapak unsur pemerintahan anu aya di lingkungan RW 04 OG RW 10 anu kusin hormat, hadirin para wargi sadayana anu sami hadir, anu sami kusin hormat. Kalayan izin Allah, urang tiasa kempel ngadieu pertepatan di nararaga walimatul urus antara pihak akad nikah anu nembe parantos tiasa dilaksanakan akad nikah. Urang sami doakeun ku urang sadayana ieu mudah-mudahan kedua panganten teh sing dijantenkeun keluarga sakinah, keluarga mawadah, keluarga nepi ka ridho Allah Subhanahu wa taala. Tiasa nitakeun keturunan anak anu saleh tur saleh. Bapak minggu sadayana acara urang sami buka urang sadayana secara sasarangan ngaoskeun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sadayana hadirin anu sami-sami hadir, anu sami dihormat kusin kuring, acara urang kawitan nyaeta anu kahiji pembacaan ayat suci Al-Qur'an, anu kadua pembacaan shalawat Nabi, anu katilu seren tamdi, anu kaopatna tutup. Mangga wah, pilih yang kolong tinggal waktos, kurang langsungkan karena acara pembacaan ayat suci Al-Quran dilangsungkan karena pengawasan sholawat. Semogakan kehormatan ke Bapak Ustadz Ruhani. Kehormatan Allahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Hadirin rasa kena pesan salawat dan kena ulang ada gelas kedap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Tarik dihatun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an parantos didugikeun. Mudah-mudahan ku diaoskeunana ayat suci Al-Qur'an ingin hikmah sareng pedoman ka urang sadayana. Oge saatosna diaoskeun selawat, mudah-mudahan urang sadayana cing kenging syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Mahibah hadirin sadayana anu sami kusing dihormat, urang injak kana acara salajengna nyaeta Seren Tambi. Semangat kehormatan disungakeun ka perwakilan atanapi anu disepuhkeun di keluarga besar panganten pamaga, kehormatan simkuring disemangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah bil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Abdullah sayyidil mu'minin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para sepuh wargi hadirin anu kusim kuring dihormat, kalian anu dimuliakeun ku Allah, wabil khusus cibesan Bapak Edi anu dimuliakeun ku Allah, anu diberkahi ku Allah. Alhamdulillah dina ieu saah urang sadayana biasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok di ieu haflah mubarakah munggu Allah. Mugia urang sadayana sing aya dina kadamangan jasmani kali ruhani, kalian urang sanai sing ditebihkeun tina panyawat anu kiwari nuju neraka. Begituna urang sadayana mudah-mudahan dina bangkit ayeuna kenging ridha Allah, kalian urang sadayana syukur nikmat, terutama nikmat iman sareng Islam. Shalawat wa salam Allah mugia tetap langgeng dicurahkeun, dilimpahkeun, disangakeun ka junjunan urang sadaya wa habibana wa karimana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh wargi hadirin kaum muslimin nu dimuliakeun ku Allah, simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan
ku pangarsana juruduun tina wagit ayeuna simkuring tiasa giring jabung tumalatung biasa cumarios di ieu tempat hatur nuhun kalian simkuring ngawakilan Bapak Koko sabula wargi seja nyanggakeun ieu panganten anu alhamdulillah kurang kasadayana paranggot kasakseni bahwa Asep Ain putrana Bapak Koko alhamdulillah parantos diijazahan ku Bapak Naib tadi. Mudah-mudahan keluarga di Bapak Koko anu kesakitu ngabring ngalut jajak ka ieu tempat daya sanes daya jinjing daya bawa daya kapal kepeuleuh angin doa sabab aya dua hiji aya barang nu kabawa dua aya barang nu dibawa ieu kadeudeung nu jangan sepuhna barang anu dibawa eta barang anu dibawa ku pangarsana Asep Ain ieu mah kanggo panganten khusus tabu kituna sim kuring ai kadeudeung mah tinu jangan sepuhna geuningan ueur kitu cangkaran bongkang jadi dia panginten ayah anu kitu mah tapi ieu mah kadeudeung tinu jantan sepuhna muga-muga sing manfaat kanggo keluarga Bapak Edi sakulah wargi mugi dimanfaatkeun nya Bu Bapak Edi ningali ka abdi mangga nyangakeun nya cangkaran bongkang atuh nyangakeun Asep Ain nya anu sakitu gatena may parados di serenan disaksian ku sadayana tah Asep Ain mah nyangakeun kanggo si etehna teh santinya ai cangkaran bongkangna meureun ke dituang seueur ku seueuran saepnya Asep Ain mah moal saep ku teh santi ila yaumil qiyamah bigi kabar kiamat mudah-mudahan ku kaberkahan ieu pernikahan Asep Ain nikahna ka Neng Santi moga-moga sing barokah sing barkah sing ngalebaran sing gaduh turunan anu soleh turu soleha kulawargana anu dijauhkeun tina sagarupi balai sakitu nyapi hatur nya tutup catur pungkas carita bobo sapanon carang sapakan beli aya cariosan anu ponok nyogok suga gariha bahasana hapunten pinesan anu kasuhun kumargi urang sadayana ayeuna di batas sagala rupina hapunten anu kasuhun Bapak Edi sareng ibuna hapunten pisan sakitu panuhun wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun ka kesepuhan atarapi anu disepuhkeun di pihak panganten pamaget anu parantos tiasa ngadugikeun karetak manahna maksud sareng tujuan eces jentre padat tepat pisan dino kayaan seperti kieu. Bapak milu sadayana saatosna aya penyerahan tinangtos aya penampian taku kituna sumangga urang sami sadangukeun pedalisan di sesepuh atarapi anu dawikilkeun di pihak panganten istri sumangga kehormatan simkuring nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahlanika wa harakasifah wa usolli wa usallimi ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyya ba'da wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi ba'du. Sapadina urang panjatkeun puji kali syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu mantanana tawaleh-oleh ka urang sadayana paringan nikmat kami nikmat iman sareng Islam. Oke salawat tarawih salamna muga tetep dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana anu janten mustikaning alam yakni nabiyana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
kepulawargina, ka sahabatna, ka umatna, kalabat urang sadayana. Moga-moga urang sadayana selaku umat mantena tiasa turut tutur kana jejak lampah matana tubuh ka kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah dina yasa urang sadayana aku berkah nakuruh sakiratna Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sariun tulung empak berbayak sadi atur barokah dina raga wali matul urus. Alhamdulillah nembe para gusti akadan oge para selamat. Ku payun sedaya acara simpoin dalamkeun sepatah kata dua patah kata. Wabil khusus kami dihormat keluarga besar di Punalo, Kang Edi, bertengkan di keluarga besar Bapak Koko, Kulawargi, oke, Bapak pemerintahan aparatur setempat, Pak RT, Bapak RW di wilayah, oke, selaku moderator pengiritan pengersana Bapak mantan RW, Wanita Palejang seperti hormat. Sadayana hadirin kaum muslimin wal muslimat bisa ini akan kuasa subhanahu wa ta'ala sipun hormat. Alhamdulillah kurang sadayana tina isaha parantos panginten melaksanakeun suatu kewajiban nyaeta panganten istri kali pamaget anu nembe parantos jatuh kerami parantos beres roes pangersana pun incu bersin kuring nya kaputrana ka bapak nama panginten alo kelas panginten ka putra nama nyaeta panginten kuring kepangat incu berdasarkan ieu panginten alhamdulillah nembe parantos beber layar narik jangkar parahu maju ka lautan. Oke, mudah-mudahan ieu kedua mempelai parantos diistrenan parantos resmi di akadan bahkan parantos nampi dua surat anu kahiji surat STTB anu kadua surat SIMB. Surat STTB surat tanda palamat bobogohan wayahna ni alhamdulillah jang parantos anjeun ulah bobogohan deui. Lalu dari SIMB surat izin mondok bersama pek ayeuna mah hak hidup rek kumaha ge kewajiban hidup rek di kitu rek di kieu ge geus jadi kewajiban anjeun keur nyaeta kanggo ka Punalo pun incu nyaeta nang putih. Maka panjenengan para wanita oge panjenengan haturkeun nuhun terutama ka rombongan oke anu namanya dugikeun ku kersana pun adi Ustaz Agus anu alhamdulillah montok ponok kemarin situasi serang kondisi singkat padat ya Pak Koko ampura we kasadayana ieu mah terutama ka para tamu wabilus rombongan terutama ka keluarga besar Bapak Koko kantos dina penampian di dieu kirang juga makeun kirang tata titi diduga perlombaan hapun dan kasadayana terutama dina situasi tempatna anu kieu kirang mabadai nya lamping nya gawir nya balkon nya lamping gitu hapura kasadayana oke kapar kastuang ngaranna hampunten hapunten pisan istilah tamah teu dijamak teu dijamu nya ai tamu mah kewajibanna keadaan teh gura-giru nya disuguhan deui ayeuna mah lain nya kalau disuguhan ku carios we hapura pokoknya kasadayana ulah janten rangati menggali oke panginten dina perkawis ieu sim kuring nampi kedi pinten mobil susti mewakili bil ma'ruf panginten pun alo pengersana Pak Edi oke panginten pun incu kasadayana ngahaturkeun nuhun jazakallahu ahsanal jazaa karena kasayang kasadayana mudah-mudahan we kesayang ibu pasadayana mobil khusus keluarga besar Pak Koko anu parantos dikiprahkeun perkawis panginten materi atau napi hidangan mudah-mudahan sing janten manfaat sing janten sedekah infak khususna kanggo pun alo saudara Edi. Oke panginten kumaha kita bantur kana waktos Pak urang ayeuna paten udah-udah ku PPKM nya lamun aturan eta pemerintah teu dilaksanakeun ku urang kena denda nya bahkan lain kena denda kena hukum tadi rasa ieu hampura panginten sing kuring moal panjang lebar nyarita nembe ge Pak Asep Noe tong panjang teuing moal nah perintah sakitu we sing kuring panjenengan wakilan Pak Edi pun alo sakulawargi nampi kana sagala rupina pertama ti keluarga besar Bapak Koko sakali hatur nuhun kasadayana itu baikku bila itu gede assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu parantos tiasa ngadugikeun kedalisana kadangu kurang sadayana parantos ditampi taku kituna Bapak mau wisada hari sadayana acara
Seren sumeren atau napi serah terima parantos tiasa dilaksanakan. Mudah-mudahan panginten urang doakan ku urang sadayana ieu kedua panganten teh cing dijantenkeun keluarga nu sakinah, keluarga nu wadah, keluarga nu pikaridho ka Allah Subhanahu wa taala, biasa nyiptakeun keturunan anak nu soleh tur solehah. Bapak Ibu sadayana sumangga urang lajengkeun kana acara nu salanjutna nyaeta acara simbolis sumangga ka ibu di pihak panganten pameget Mang Koko oge di ibu pengantin istri supados tiasa ngadeg kanggo ngalangsungkeun acara penyerahan secara simbolis. Majeng ibu kadinya. Ibu nama Oh, cekap. Bukan itu kan ditinggalkan Ibu apa dia itu? Artosna tah hadiah. Kadi. Hadiah kapayun. Nah. Paman ke burete tong Ya, jantan di dia, Bu. Megang nak dia, Bu. Tah kieu tah. Dia tak megang nak. Gigir setik. Hati-hati. Dia, Bu, di pas dia. Tah gitu. Siap. Mangga disangakeun, Ibu. dengarkan. Tahan, tapi tahan. Ada. Ninggal ka dia. Iya. Ya, atas mangga ditampi, Ibu. Langsung salam, Ibu. Tahanlah sekedap. Ya, sip. Harus Bapak Koko. Tos ada. Ya. Bapak Ibu sadayana acara simbolis parantos semangga orang lanjutkan karena acara nu sangajeuna panginten ku pilih dilangsungkeun kana acara sawer supados tiasa tuntas Pak kumaha atanapi anna deui. Ya, siap. Dek cepol lah, Dek. Mangga atuh ka juru sekar, juru hias anu bade ngalaksanakeun acara sawer supados tiasa kapayu. Namun hapunten ka ibu-ibu, bapak-bapak, kaburang kali panginten ieu mah dilarang pisan berkerumun sok pamena acara sawer aya pangalungan sok dibiarkeun bae panginten oge engke aya tata cara anu salajengna. Ayeuna panginten acara sawer mah bade dilumangsungkeun urang acara supados tiasa rengsek sekaligus ke panginten acara ramah tamah oge kumaha carana anu sae panginten ka ibu-ibu atau nabi bapak-bapak dimohon panginten upami urang biasana sok laksanakeun acara pulung sawer memang da sakadana kitu dipulung tapi panginten ayeuna mah aya acara-acara deui anu sanes saatosna eta atos sawer sumangga ka ibu juru kawih atanapi juru hias anu bade ngalaksanakeun acara sawer biasa dilangsungkeun. Ka ibu-ibu bapak-bapak panginten ieu mah parantos ditampi sumangga sacandakan biasa dilangsungkeun bae ka bumi atanapi ka rompok pun edi. Namun ngapunten sadayana ka bapak-bapak miwa ibu tamu di pihak panganten pameget panginten jagi protokol kesehatan urang sadayana nyata urang ikuti program pemerintah. Alhamdulillah panginten urang biasa kena aturan teu seueur pisan jalmi anu bergombo sumangga kehormatan anu Kumargi panginten ieu pilih nya margi aya di urang mangis tradisi bisi katagihan pangintennya geus kabiasaan pangintennya urang mah sampai tos dikomentarkeun ku Bapak Jajang panginten biasa dilaksanakeun sawer tapi teu keing diawurkeun upami aneh kata bade masihan langsung dipasikeun ka budak-budak kali ke panginten sawer moal alami teuing nya Penten imas sagowok we penten kuring nya istilah teh Pak Asep nadonan panginten ieu kahoyongna pun incu cenah bayang weki kedek nikah bayangna cenah panyawerkeun kecapeun nya apa pamali teh imas kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim ngajeng abitan we. Nangtung ya. Mangga asa di payung Koneng jeung eta mah teh naon. sok koneng mah jeung itu mah an duit mau ulah sepatu tubruk nyucuk galur ti karuhun nutur lacak para wali nyambuang kabalarea itu
ketinggalan tina aki Panganten kawis aku udah tinggal. Nah, panganten aku kabudayaan mikirin. seni Sunda sawer asli seni Sunda pikeun suluk gambaran serap kadi hirup ulah kajong jalan bawa diri sing taliti satinsak make pikiran ieu pepeling jalan pituduhkeun diri sing lilir Lugay di singlar mun hayang selamat diri di jauh kurmumbara pepuju sing repeng rapi amin ya robbal alamin mugi Gusti ngatayungan tos pastikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pastikan Bagikan teh. tong diawurkeun Tong diawurkeun. tong diawurkeun Santai. tong diawurkeun Neng lah turun. pastikan tah gitu. Kalau sadayana acara sawer mana parantos biasa dilaksanakan alhamdulillah panginten acara sawer mah biasa dibagikan baik kumaha carana itu supados siasati supados tekatingalna secara berkerumun. Kalau sadayana tong seurting Pak, tong seurting supados katinggalna teu ada ariweuh gitu teka terkerumun Sok bagikan teh ngadu. supados biasa Tongoh tuh. katingal kurang sadayana urang mematuhi protokol kesehatan. Bapak di sadayana acara sawer parantos biasa dilaksanakan di siasati oge dan memang urang mah adatna seperti ieu nya mudah-mudahan urang sadaya tiasa dititihkeun tina eta virus. Bapak maieureun sadayana acara demi acara di acara bantayan mangga ibu pandu orang langsungkan karena acara bantayan panginten acara cengdok 1 Bismillahirrahmanirrahim. Cengdok lah cingan aku cengdok gendela Bismillahirrahmanirrahim. 1 senanalaan senang kena ngalangan tong ditarikeun dicincapkeun we 1 2 3 Kukeneung aduh jadi kawinna pada putus Kukeneung. alhamdulillahirabbil semangat biasa diwasuk semana tuh kisuna kang lapna mana dilakuna Tisu. iya sudah sekat mangga alhamdulillah para bisadayana acara simboye atau nabi adat istiadat urang sadayana parantos dia dilaksanakeun nya acara mangga apa sih kalau bisadayana acara demi acara parantos mangga diboskeun biasa cepengan diangkatlah kaluhur nah gitu biasa Murag-murangi. Murag. diangkat kaluhur terus nah gitu digoyangkan lah sekadipet Oke. angkat kaluhur toh satu kubrakan Angkat kaluhur ka handap jret. nah canak lah canak baget canak Canak buleudna canak. Nah, eta teh. acungkeun kaluhur tah samode saakeun kitu penting teh alhamdulillah parantos tiasa dilaksanakeun acara demi acara parantos semoga tiasa calik bae di dieu atanapi bade digentos ridho Allah subhanahu wa taala tos teka dirot sami hidup sadayana didoakeun ku Bapa mudah-mudahan hidup cing dipasihan kasehatan cing dipasihan panjang umur oge rezeki anu barokah sok anjeun ngalangsungkeun rumah tangga mudah-mudahan hidup cing aya dina kalancaran oge aya dipikir ridho Allah subhanahu wa taala dedeh bager
anak bapak putri bapak sok didoakeun ku bapak, mudah-mudahan anjeun jeung janten keluarga anu sakinah, keluarga anu ridho Allah Subhanahu wa taala. Matur nuhun. Semangat biasa cari deui di tempat anu panganten Bapak Sadayana panganten acara sungkem oge walaupun secara dadakan para biasa dilumangsungkeun kumargi ieu posisina urang seperti kieu. Iya, siap. Sakeluarga orang tiasa ngalasakeun foto sumangga. Nah, ibu-ibu panginten parmi asa sadaya anu tiasa hadir panginten wayahna, panginten acara pernikahan, urang sarantos heula bae ulah tiasa langsung dilebetkeun ka anu YouTube atau nanti ngupdate ka anu IG, ari tiasa WA mah panginten tiasa ka grup atau tiasa tamah urang rugikan secara menyeluruh. Semangat keluarga besar di pihak pengantin pamega pamega tela orang biasa melaksanakan foto keluarga namun dibatasi sekali sewang. Atur nuhun. Mama kapelitinya. Bapak di foto. Kirang tengah gelis kirang. Katakan sekali katakan. Tadi tengah mata. Tadi gelis. Pas lihat kamera, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, oke. Bapak, mangga sampai telah. Mama sampai. Gentas di keluarga. Tos teh. Ayeuna keluarga Keluarga. Lagi aja. Sapali. Katakan seorang. Tengah. Kita kasih sekali. Kadi Pak, nyangkir badana. Siap. Lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. So, masih di keluarga pamega semangat gentas deui di keluarga pamega oke satu di keluarga pamega di keluarga istri. Semangat di keluarga pamega tela sadayana. So, balabeut. Ayo si Atang mau dibawa. Itu Jori. Masuk. Terus aku nangis itu si Atang Terus, sekentas deui masih di keluarga pamega semangat. Di keluarga pamega kami. Ya sama om sini. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Oke.
Satu, dua, tiga. Bebas. Satu, dua, tiga. Oke. Dia HP graper giring lah. Siap. Satu, dua, tiga. Bebas. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Bebas. Satu, dua, tiga. Siap, yang kamera. Ada ini Pak. Satu, dua, tiga. Pengantin senyum ya. Satu, dua, tiga. Ya, sip. Ayah dari keluarga teteh soal rambutna gitu kan sekedik. Wah, hati ngali kasetna Pak gitu. Ayah nama judulnya seribu. Mengisikan di lapangan. Bebas. Satu, dua, tiga. Ya. Nah, teteh sareng Aa. Aa mau boleh. Boleh dibuka masker mau? Oh mau. Yos. Teteh kan di foto atas. Oh bade. Aduh, nah amin jadi geus kieu. Aduh. Teteh pada salam saha.